Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan pangnenyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalametan nu dilebet anjeun tos katampi ku abdi sadaya. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebet nami Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Kami Allah ngagentra sareng ngutus. Dumasar carios padamelan rasul-rasul pasal 7 ayat 30 dugi ka ayat 34 sareng nas janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayat nu ka 34 anu unggulna kieu. Anu matak kami teh lungsur arek ngabebaskeun. Kadieu maneh ku kami rek diutus ka Mesir. Para mitra, gentraan Gusti Allah sakumaha panyaksen panginjil Lukas dina perikop dinten ieu teh pangajak kangge Nabi Musa. Kadieu maneh ku kami rek diutus. Gusti Allah ngutus Nabi Musa kangge ngabebaskeun umatna tina kaniaya perbudakan di Mesir. Salajengna Lukas ngungelkeun peran Nabi Musa kangge urang Israel, tapi urang Israel nolak sareng teu taat. Kitu diseratkeun dina ayat 35 dugi ka ayat 38. Allah ngutus Nabi Musa sanes ka tempat nu seger, tempat nu pikasenangeun kangge santai-santai. Para mitra, pesta ibadah atanapi kebaktian dipungkas ku pangutusan. Bahasa Latin pangutusan teh nyaeta misi, misa, mission. Misionaris dina hartos khusus nyaeta jalmi anu diutus kangge tugas tertentu di sahiji tempat atanapi lembaga. Nanging dina hartos nu umum sakumna urang Kristen diutus janten saksi kasayan di dunia. Mungkas pesta ibadah atanapi kebaktian pamimpin ibadah sasauran kieu bral miang janten saksi Kristus atanapi bral miang urang diutus. Eta kalimah-kalimah tadi miunjuk yen urang teh utusan Gusti Allah. Para mitra, bagja urang rehna Gusti Allah ngutus urang. Ieu mihartos Gusti Allah ngabalitungkeun urang minangka jalmi nu diperyogikeun kangge midamel sahiji pancen atanapi padamelan sareng kondisi atanapi kaayaan nu panginten teu gampil. Gusti Allah milih jalmi anu pas kangge midamel atanapi ngalampahkeun sahiji pancen padamelan di tempat nu seueur tangtangan, seueur pergumulan. Gusti Allah teu ngutus utusanana kangge ngaraoskeun nikmatna kamewahan sareng kagenahan atanapi kanyamanan. Margi kagenahan nu salawasna diudag ku sakumna jalmi matak mepende urang dugi urang kajongjonan. Bungah dina rasa sedih, humandeuar, bendu eta hal nu lumrah. Nanging nagen bertahan dugi ka akhir eta bonus kabungahan sakur jalmi utusan Gusti Allah. Hayu urang ngadoa. Gusti nu Maha Agung, Gusti nu Maha Kawasa, hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan dinten ieu nu ngaguar perkawis Gusti anu ngutus sakumna jalmi janten saksi kaasih kanyaah Gusti ka sakumna umat di dunya. Eces pisan Gusti milih abdi kangge ngalampahkeun padamelan di tempat nu seueur tangtangan sareng pergumulan. Nanging Gusti salawasna nyarengan abdi sadaya dina ngalakonan kahirupan. Nyuhunkeun Roh Suci teu weleh ngauban abdi sadayana. Panada ieu disuhunkeun dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu pamugi tiasa janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ilubiung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.